bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Nok babiur was karuruh nakun. Ruas kunaon nih? Di teras. Mana itu kotok? Suga nok teh lege. Ku nok eta dibabuk satakar kebak. Atuh muncrat ngan untung teu kana baju. Ngan kana biwir hungkul. Untungnya kana bibir teh. Ya untung atuh lamun kana baju meureun kudu diseuseuh. Mana baju anyar, mana keur Agustusan. Nya bau atuh ari kana biwir mah ye tinggal di lamot we. Jorokna ampun teuing adi aing ieu. Please nok. Yah najan baju anyar ti device oge ieu nya diseuseuh we atuh nok da moal nyahoeun batur mah moal. Untung cenah anjir kana biwir dikotok di lamot adi aing mah. Ampun teuing. Aya wae ya. Cahya buta. Lain berat akhir-akhir iya musim teh marung kawut we teu tenang ningan hate berat kunaonnya Kade atuh kos dinya geus jauh meureun jeung alo teh ibadahna leketan atuh. berat jangan tanya soal ibadah nu 5 waktu mah kosi mah tara tinggalin aslina Nya teu cukup atuh kos ye. Ibadah teh da lain salat tungkul geus puguh anjeun 5 waktu mah eta mah pan teu meunang kaliwat. Pan loba ibadah-ibadah sejen. Lamun teu tenang hate cobaan di dinya itikaf di masjid. Nya itikaf mah ye salain tenang rejeki oge anjir tah ku Allah teh ditamplokeun tah. atuh tare beunghar meureun kosimnya Komo we atuh tak eta guys kahebatan itikaf teh guys. yo berat moal kosi dingkengke moal kudu isuknya engke peuting langsung kosim tah Anjing teu nganal aing. Paling lila sih ya paling 2 poe maksimalnya 2 poe setengah sih ya bagara sok ningali. Tara istiqomah sih ya. didinya meragukan kosim gitu loh bagi kosim mah berat itikaf mah cemen atau apa sorangan ayo keur perlombaan gaplehan lomba cup juara wae kosim moal Agustus mau ieu itikaf cemen berat Please kos. Ya itikaf teh lain kejuaraan gapleh anu hadiahna itik sia teh. Lain. Itikaf teh teh maneh cicing di masjid di ditu nya ibadah ngaji salat ngadeukeutkeun diri jeung Allah. Sasabde wae si ieu anjing. Aing curiga si ieu mah anjir dulurna jurig jarian. Ya guys nya. Aya wae aing kosim ampun teuing. Aya wae ieu ya jurig kuris. Bibi mah asa yang jadi TKW itu. TKW ka mana? Hari itu tuh ka Iran. Nying. Bae bah. Ya, Bi. Di Iran teh ayeuna teh keur konflik. Ayeuna teh keur perang rudal, Bi. Pasuliwar rudal loba di ditu ulah lah. Penyakiteun dengnya, guys. Nih justru eta, Justru eta kumaha? di ditu mah loba rudal teh. Bibi mah resep favorit eta teh. Di mah mahal kudu meuli, di ditu mah gratis. Rudal naon? Baso. Nying. Bi, lain baso rudal, Bi. Anu sing balales teh lain baso rudal, lain. Eta mah rudal embom. Lamun dihakan ku Bibi etanya rudal anu di Iran di ditu. Meureun teh amurasut mah Bibi. Ya guys nya. Montong, Bi. Aing najan boga bibi kieu ge aing pika pusingeun da anger nya anjir. Ya, ai kacentang ku bom mah anjir. Montong Bi lah. Aya wae ieu anjir. Bom molotov. kumahanya berat carana sangkan terhindar tina penyakit diabetes nih jeung darah tinggi. Itu gampang kos, tinggal ada buah-buahan, lo bageng ada buah-buahan so aman.
Sok kira teuing di dinya ningali monyet stroke. Oh apa? Oh. Oke bah anjing. Tapi udah bener Brad, can ngadengenya monyet kena serangan jantungnya. Oh aca. Oh monyet mah. Tak biasakeun ngadar buah-buahan kos. Tapi eta Brad, aya teh nya monyet anu boga penyakit nongtot bool. Anger ini bagi ngajauhan sih kos. Aya kos, tapi jenisna nya sarua jenisna mah jenis primata. Tapi eta mah disebut teh siamang. Samodel oa lutung lah. Tapi bener beratnya Oh. si Amang Aceng. Kan Bisa sarua kayaknya. nongtot boolin. Ceng teh kayaknya ceng si ieu eta. Si ieu teu aing mah teu nyebutkeun. Teu. Oh berarti si Aceng oge termasuk primatanya jenisnya nya. Meureun. Ini si Aceh ngamuk pasti. Eta Brad si Amang lamun keur nongtot bool kitu sahanya nu ngubaranana Brad. Kenyot ku sia boalna. Anjing aya wae pertanyaan ampun ting si Kosim. Pokona aing ieu nya saroceng ngamuk aing teu tanggung jawab. Lain ceng lain urang. Aya wae aja ya. Tumila. Brad, cek didinya Aceng lamun jadi menteri Brad, pantasnya menteri naon ta Brad? Anjing Aceng jadi menteri cenah. Oke guys, anu disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali itu kieu. Manya ini nuki jadi menteri ini. Kapan sih andainya Brad? Seandainya udah kumaha atuh. Ayeuna dinya lamun misalkan cenah menteri penerbangan. Nya pan teu bisa ngapu. Benar teh da lain siraru dinya mah. Ya Brad, coba Aceng mah sieun ku ketinggian nih Brad. Ta eta nya guys. Terus ayeuna menteri perdagangan bangkrut wae di dinya euning barang dagang mah. Ya Brad, teu bisa dagang pokoknya Aceng mah Brad. Ya nu cocok mah Aceng mah cek orang mah menteri pernganyukan ceng. Ya, guys nya. Pernganyuk mah anyirnya ahlina Aceng mah nya. Menteri kehutangan modelnya Brad. Menteri kehutangan. Bisa wae ieu ya sarojata ya. Cair atuh sarojata mah nya guys. Brad, apa tuh puting kamari? Keur hujan angin dordar gelap teh ning. Aya korban jiwa anjir dekat tujuhan cenah. Innalillahi. Di mana kos? Eta di makam ningan. Di makam mana itu? Di astana. Heeh. Kacilakaan kumaha eta? Eta pan Brad anu carigin badag teh ning. Heeh. Rungkad eta teh anjir. Terus ninggang urangnya. Heeh. Eta informasi ti saha maneh sih teh? Moal ngabohong ti si RT tah. Lah, waduh anjir si RT mah. Waduh. Pan eta teh kajadian teh tengah peuting kos. Tangkal caringin teh ayana eta di tengah-tengah kuburan pan tengah-tengah astana lin anu tangkal caringin badag teh lin. Heeh. Terus saha jelema eta di dinya anu daek nyiuhan kos. Pan eueuh anjir sahan wanieun di dinya nyiuhan anjir. Ya Brad, pan geus biasanya di tengah peuting mah. Kunti sok ucang-ucang teh ningan nadahan. Duaan cenah anjir. Kabawa juga nama pas rungkad deh. Totong meureun. Pas kitu di handap teh aya eta ningan. Pocong Brad. Keur gararap leh we enjoy obatan. Sarua teh katimbua. Cenah beh gigirna deui aya genderuwo keur meuleum sampe. Heuh da ngeunah meureun Brad anjir peuting-peutingnya meuleum sampe. Sarua eta ge tewas. Yang wae ku aing itu siraha si Kosim ampun teuing. Nya aing bener we kehead. Aya wae ieu anjir ya. Jadi goris ya.